Harita kuring jeung opat urang babaturan sakola boga niat di mana geus tamat sakola teh rek ngadon perpisahan bari kemah. Opat urang babaturan anu kawilang paling raket atawa paling deket jeung kuring nya di antarana teh si Ubi, si Acep, si Indra jeung si Bangke. Ari tempat anu rek dijugjug dipake kemah nyaeta daerah lawang angin nu aya di Gunung Burangrang. Kuring jeung nu sejen kakarek harita ngadon datang ke lawang angin teh. Sok sanajan di leuweung anu matak teu keung teh, tempatna deket jeung tempat peranti latihan tentara. Ngan anu kudu ngawayahnakeun teh di mana waktu peuting hawana tiis kecida. Nya sigana wae pangaruh kaayaan di luhur gunung. Matak di mana datang wanci peuting geus pasti we baju teh bakal pakandel-kandel. Malahan lamun teu make jaket mah geus pasti we bakal katirisan. Nyaeta ku hawa tiris di eta tempat. Salah saurang babaturan kuring basa keur aya di perjalanan teh aya anu ngomong suaban, ngomong ka mana karep. Anger we sok sanajan geus digeunggeurekeun oge. Ari ngomongna teh sok sajeplakna. Manehna rada sombong peda kasebutna ari manehna mah geus mineng ngadon leuleuweungan atawa ngadon kemah di gunung. Nya singkat carita, kuring saacan magrib geus tarepi ka lawang angin. Tarepi ka tempat anu rek dipake kemah ku kuring. Satepina ka eta tempat, kuring jeung nu sejana geus siap-siap rek ngadegkeun kemah. Kakarek oge beres kemah ngadeg. Ujug-ujug aya angin anu ngagelebug lumayan gede. Malahan kemah anu geus ngadeg oge jadi runtuh deui. Paingan atuh disebut lawang angin. Da eta atuh lamun geus datang angin teh siga anu asup ka lawangna. Beuting kahiji mah kuring jeung nu sejen teu kaburu ngadegkeun kemah. Kuring milu heula cicing di pos tentara anu kaparangan aya di eta tempat. Maksud teh peuting eta mah rek ngadon sarare teu dina tenda. Hadena deui kuring diizinan ngadon milu salare di pos tentara. Kira-kira jam 10 peuting nu sejen mah geus sarare cinggal loler dina pos. Nya tinggal kuring jeung si Robi anu masih keneh nyileuk. Eta oge teu terus cungelik sabab lila-lila mah kuring jeung si Robi teh sarua pada tunduh. Kuring jeung si Robi kira-kira jam 11 kakarek bisa sare. Ku disarekeun mah waktu teh teu karasa. Da eta we hudang-hudang teh wanci geus beurang. Kuring bari cari ngogo ngadon moyankeun awak kana sorotna panon poe anu geus mencorong. Sabot keur kitu ujug-ujug aya salah saurang tentara anu nyampeurkeun ka kuring. Malahan eta tentara teh ngomong ka kuring sarerea, majarkeun teh kuring karuatan begadangna. Decek eta tentara mah jam 3 subuh teh kuring masih keneh gagandengan ngadon gigitaran. Omongan sarupa kitu teh jadi heran keur kuring mah. Sabab
Kuring jeung si Robi anu sarepang paneurina jam 11 oge geus peureum. Nasaha atuh anu gigitaran teh pikeun kajan hari. Pan si di karita teh di anu sejen salianti kuring jeung 4 urang babaturan kuring. Penting kadua, kuring geus bisa ngadekeun kemah sabab ngahajar ada jauh di tempat anu sok muser angin. Harita bada isa kuring jeung nu sejen oge geus araya di jero tenda. Nah atuh ujug-ujug katinggali siga aya anu kokolebatan di saluareun tenda. Kuring sarerea langsung curinghak. Bisi aya jalma anu boga niat teu hade. Kuring jeung nu sejena naroong keluar tina lawang tenda. Nah barang breh katinggali, kuring jadi ngorenjag. Malahan babaturan kuring anu borangan mah langsung murungkut sabab di luareun tenda teh jadi aya loba pocong. Eta pocong teh aya nu katinggali ngalayang ka leuwih layung jeung aya oge nu ngalayang ke puncak gunung Burangrang. Ningali kajadian sarupa kitu teh si Indra mah katinggali awakna nepikeun ka ngadegdeg. Sumawona kuring oge mimiti ngarasa sieun. Gening tempat anu dipake masang tenda ku kuring teh jajalaneun jurig. Sanggeus jelas anu cingkolebat di saluareun kemah teh pocong. Kuring sarerea jadi tuani keluar. Malahan ngadoncing darempes di jero kemah. Kaayaan beuki tambahkeun sabab kadenge soradang daunan anu cing sareor ketebak ku angin. Sakapeung sok kadenge sorareng hap nafas. Bari jeung kadengena teh semu eungap. Penting kadua, kuring jeung nu sejana ngan ukur bisa caricing di jero kemah. Malah nepikeun ka sararena. Geus tepung jeung peuting katilu. Peuting eta bada magrib teh asa karasa rada tenang. Malahan angin oge teu cing sareor teuing. Sigana wae peuting eta mah kuring jeung nu sejen teh bisa ngadon caricing di luareun kemah. Malahan di hareupeun kemah geus siap durukan. Kuring oge ngariung ngadon caricing di hareupeun kemah. Peuting katilu atawa peuting terakhir kuring aya di eta tempat. Sabab rencana kuring jeung babaturan teh ngan ukur 3 poe ngadon kemahna. Pamikir sarerea peuting terakhir aya di dinya teh sugan we taya kajadian-kajadian siga mimiti atawa kajadian siga poe kamari. Nepikeun ka peuting kamari mah kuring teu bisa suka bunga di saluareun kemah. Kira-kira bada isa bahasa kuring indit mulu torencai. Maksudna rek ngadon ngalacai keur ngaliwet jeung keur cai nginum.
Kuring jeung si Indra indit duaan muru ka eta toren. Jarakna rada lumayan anggang di tempat kuring masang kemah. Si Indra lempang nuturkeun ti satu kangen bari nyorot-nyorot senter. Teu lila kuring oge tepi ka toren cai. Di hadapan toren kabeneran aya pancuran. Nah aja keur nu butuh cai supaya teu susah. Basa kuring keur jongjon tungkul bari ngeusian cai kana kompan. Ujug-ujug kadenge aya sora anu gegerman sarta aya sora renghap napas anu kadengena tarik. Kuring malik ka tukang bari negor ka si Indra. Da cek pamikir paling oge si Indra anu ngahaja ngaheureyan kuring. Nya kuring oge nuluikeun minuhan cai kana kompan. Ngan basa keur kitu kadenge si Indra ngomong bari semula deg-deg. Bari leungeunna nunjuk ka palebah gigireun toren cai. Mimiti mah kuring teu pati malire. Ya we, barang kuring ningali kepala bah toren. Haya anu ngabedega, katingali jangkung badag, malahan jangkungna ngaleuwihan toren cai. Katingali awakna hideung, tambah jangkung badag beungeut teh matak pikasieunun. Eta meureun anu disebut buta teh. Ningali sarupa kitu mah kuring oge jadi langsung ngajengkat tuluy ngadeuketan ka si Indra. Sing horeng anu kadenge ngagerem teh eta sora buta. Kuring jeung si Indra langsung lumpat muru ka kemah. Ningali kuring jeung si Indra sarupa kitu teh, si Robi jeung si Acep jeung si Bangke rada rareuaseun. Kuring langsung ngadongengkeun ningali makhluk anu jangkung badag di palebah toren cai. Si Indra mah harita keneh langsung ngajak balik. Kusabab sieun pisan ku eta makhluk nu jangkung badag teh. Kuring jeung nu sajan oge teu bisa langsung balik harita keneh. Sabab wanci geus peuting. Jadi dina balikna wayah kitu mah bisi ngadon jadi kasasar. Komo deui di eta tempat teh geus mineng kacaritakeun tentara anu keur latihan ngadon linglung asruk-asrukan ka jero leuweung. Komo deui kuring anu teu apal medan lempang bari jeung kaayaan poek. Sok sanajan pinuh ku rasa kasieun, nya kuring sarerea mutuskeun yen balik teh isuk-isuk. Henteu maksakeun balik peuting eta. Isukna kuring jeung nu sejana baralik teh ti lawang angin. Di perjalanan basa kuring keureuh parang aya nu keureuh deui. Nya teu kahaja kuring ngadon ngobrol jeung anu rek ngalajukut. Cek katerangan ti anu rek ngarit, lamun tadi peuting ningali aya makhluk jangkung gede di toren cai, nya eta pisan buta anu ngageugeuh lawang angin. Nya eta anu ngageugeuh gunung burangrang.